Endah pemandangan teh. Aduh, lebarengit. Ting yang can mandi dopoe. Kamana si Parli? Engko ayeuna ngajak ketemuan. Ikut. Akhirnya si ganteng kalam datang juga. Emang ganteng orang mah cek orang mah da orang mah memang ganteng. Ngobrolna jadinya beridiu. Oke. Seresia. Yana urang operasi ka mana? Amah kanu beunghar-beunghar. Saha? Pokona cegah Haji Uun. Bagus. Pokona mah urang neangan barang anu berharga-harga. Anu berharga teh naon? Pokona mah nu berat-berat. Oh, nu berat-berat. Nu berat-berat mah urang apal. Naon cik? Coet batu. Boho mane mah. Halo, tuh si Fikri datang. Halo, friend. Urang mau pendatang baru ya. Tah, perkenalkeun ganteng kan? Ari maneh teh cangkel. Cangkel naon kita memawa banget goreng. Hah? Gak usah nama yo, perkenalkan lah babaturan orang. Bipai. Tai. Tai. Oh, tai. Pakai pai. Oh, pai selalu. Ima moal bener ari maneh saha? Nama Abi Rizky Ferdian. Oh. Ari maneh kunaon Salwi? Ari ngaran alus, ari beungeut jia tukang tembok. Baru dah kenyerangguan. Tuh, ayo sibuk, buru, nangtung. Mana kamu? Ayeuna urang absen heula. Coba absen. Tak, urang buka heula bukuna. Alvan Hadir. Nama saya Alvan, tampan dan baik hati. Pai Hadir, Bos. Walaupun saya hitam, tapi hitam juga kereta api. Biar hitam banyak yang nunggu. Fikri Hadir. Walaupun hitam, saya tetap manis. Manisnya habis digemblok sireum. Jadi tinggal hidungna tuh. Kek. Hari ieu saya bebangetan siga patoka duruk. Iya, Bos, babaturan anyar. Budak saha eta? Indah bapa nama. Pokona mah cerita nama kieu we. Indung sieu teh ke modal di Ciwi. Tuluy aya dus palit. Buka aya orok ngaranan we Iki. Urang mah siap-siap rek aya tausiah sakedeung. Coba Pingpin. Siap, gerak. Lain mana siap, lain hormat. Poho. Siap, gerak. Istirahat, di tempat, gerak. Imane istirahat di tempat mah kieu. Oh, siap. Balik kanan, gerak. Ali mana di kamarana? Oh, ayo mana di kamarana? Lan balik pieu. Guys, kumpul deh. Yang apa? Ngaran Bapak Mane jeung kahebatanna kumaha? Bapak orang mah hebat bisa narik motor ku sorangan. Bapak orang mah hebat. Jangan dorong mobil make huntu. Bapak orang mah bisa ngoyag-ngoyag
Opat mobil ku sorangan. Ali bapak mana hebat-hebat teuing tukang naon? Tukang odong-odong. Ingat atuh. Ya anggota anyar ya. Bisa ngelakukan naon ya? Siap diuji, Bos. Urang neangan heula mangsa. Tuh, Bos, aya mangsa. Cak si emak kita meuli bawang bodas jeung cikur jeung eta seblak. Ah, rek kasiani meulina. Tuh aya mangsa tuh. Itu. Anu kope ya. Heeh. Pak tembongkeun keahlian maneh. Pajeg cokot duitna. Kecil, Bos. Tanaon anu leungeun. Iya duit jeung meuli samara. Mana duitna? Kadeukeun ke urang bisi babuk. Urang butuhna 30.000. 10, 20, 5.000 jadi 25. 5.000 kurang 5.000. Maha urang mah butuhna oge 30.000. Eta sabaraha? Ngan aya 25. Berarti kurang 5.000. Yo, urang tambahan 5.000. Jadi pastan 30. Hatur nuhun. Kumaha, Bos? Oke. Kadieu. Mana hasilna? Ini kita ngarampok 30.000. Duit urang laka duit 5.000. Laka leungit 5.000. Bohong maneh mah. Terus bubar. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Dan subscribe. Sampai berjumpa lagi dari Raug-Raug si Julang.